5, 4, 3, 2, 1. Kieu nya hari hirup jadi janda mani kieu teuing nya ieu teh kumaha atuh hirup teh mani susah kieu jualan lotek loba nu nganjuk aya nu rek ngawin si Juneda pengangguran kitu da meuni hoream ieu mah rek ka bungsu Bandung we rek ini teh lah bisi ditagih aya Bang Emok sakedeung deui. Itu si mama busur yang jadi deui. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Ae geuning aya Nyi Mumun. Kalau betul cu ya kadi mah. Sok kali jadinya. Aya naon Nyi Mumun teh asal ribut gitu ucu. Aya naon ka mama. Iya mama, pugu abi teh saminggu diudag-udag wae Bang Emok. Da kumaha atuh ari nginjeum hoyong ari dikatagi alim. Datos dagang jualan lotek. Seueur wae nu nganjuk. Janten kumaha atuh da mun ari hirup janda teh kieu geuningan nyarira we. Kieu mama abi teh bade nyumput we di dieu da ditagi-tagi wae ku Bang Emok. Tas izin abi teh mama ngiring nyumput teh atuh nya. Tah, nya Nyi Mumun ucu di mamah mah matak kieu ngawartosan. Ulah atulah sakali-kali deui nginjeuman artos ka Bang Emok teh ucu. Cuk mamah mah teh da asal lieur. Lieur teh kieu, ai lagu narima mah aduh atoh. Tapi lagu mayar urang kan asa dicekek, asa diudag-udag. Sok da Bang Emok mah teu asa mayar ka Isra oge. Udag-udag gitu muat. Nya tah kitu mamah mah ngawartosan teh nya ucuh Nyi Mumun. Ya itu si Mumun teh ya cuma hadiah antara aya wae ditagih teh sugah aya atuh ayeuna mah aya. Mumun birakus eueuh deui mah mak nya sugan mah tuh ka mana deui nyumput gitu. Duh bener-bener si Mumun eueuh wae balik deui we Aduh, daripada orang itu kadi nagih teh hasil wae kalian lieur nyoba panas kita dek ulin we ka imah mama bungsu sugan we mere cai ka mama.
Assalamualaikum, Mama. Assalamualaikum, Mama Ayah. Waalaikumsalam. Alah, nah si Bang Emok aya di dieu. Asieun arek nyebut. Itu kabur. Kumaha, Mama? Damang. Akang da alhamdulillah sehat. Aduh, Kumaha akang? ieu, Sama Mama. wae tas di mana Abdi tiga hari begitu. tos ider-ideran, Mama nagihan. Nagihan. Tapi teu hasil, Mama. Kalaka panas we. Karana sace bade ka Mama, bade nyukeun cai gitu. Oh, nya. Haus batu panas, Mama. Panas kan urang nyaurannya. Hmm. Nyi, cai nyi, ieu Kang Komar ieu. Ya lah naros, ai mama teh lucu. Ari akang teh ayeuna di mana kitu di Damal teh? Apaan, Mama? Abdi teh ayeuna teh di damel teh di Bang Emok. Lamun cek secara gaul mah gitu, Mama. Bang Abdi teh. Emok, Mohon. aduh, ari akang, ieu mun bisa mah atuh ulah. Tuh, cai heula sok tinggal teh paling. Aduh, mangga dintas udar idernya Aduh. akang. Di tapi atuh Mama saya mah. sok. Alhamdulillah, Mama. Aduh. Mohon, lumayan ya. Hmm. Tah, ieu mah rek mama tahannya kolot kan jadi anaknya. Mun Mama. bisa mah. Cari deui lah pagawean anu sanes nu salianti jadi Bang Emok. Nah, Da eta teh ceuk mamah mah nya riba eta teh akang. Jadi perusahaan Bang Emok teh ieu nyekek masyarakat lah pokoknya karunya loba nu sangsara ka senok, ka piring, ka gelas, ka hordeng, ka karpet di jarualan teh tah keur setor ka Bang Emok teh. Nah tuh Mama, ayeuna mah ka hartos aya kitu mah nya namanya jadi ngaberatkeun ka masyarakat. Ngaberatkeun, nyiksa. Jeung dari urang teh karunya teh masyarakat teh digawe ti kitu teh bae cek paribasa mah sarabutan nya Mama. Kari-kari ku urang ayeuna memang aya tujuanna mah jiga nu nulung tapi balik jeung mendung Mama. Ieu Kang Komar, mun bisa mah cek mamah bungsu mah nya. Pagawean teh neangan deui ulah kana usaha Bang Emok. Karunya seueur nu korban teh Kang. Emang ai keur nginyeum mah atoh narima duit, tapi eta nu poena mayaranana nu permingguanana aduh karunya pembantu mamah ge aya aturan karek jokel lah cenah mamah. Itu abdi cenah di tah heula bare neangan heula duit keur Bang Emok cenah. Keur setor ayeuna aduh nyai kabina-bina teuing jeung mamah teh nya. Tah malahan mah ayeuna oge si Mumun teh di dieu keur nyumput. Aya gitu sih Mumun di dia Mama. Aya da cenah marek nya menghindari lah pokona mah cenah diudag-udag we ku Bang Emok. Apaan abdi teh tadi teh kabumi Tuh, Mama. iya. Nah, kok abdi teh kali kieu kieu mah si Mumun ge loba nyumput wae. Si Mumun teh aya cenah tadi mah nginjem duit ka mama. Heuh teu beda mama ge boro-boro mere nginjem ka si Mumun. Ieu geus 4 bulan mama teh gara-gara corona teh teu mau. Karunya para seniman teh ngagarwak ayeuna teh kegerenya Kang Komar. Urang goroan si Mumunna ge. Mumun ka dieu nyai, ucu ka dieu. Ieu aya tamu. Ka dieu. Halo? Aya Bang Emok geuningan Mama. Oh, geuningan ieu nya Kang Komar udah Nyi Mumun teh. Aduh kumaha atuh da momon teh teh gaduh artosna. Kewe deui atunya. Ini da kumaha tadi teh kan ai Kang Komar mah nya darma tugas gitu di kantor. Wah tadi teh ka imah ka ditu, ai pek teh geuning dikunci geuning aya di mama di dieu. Asieun. Soalna meni nagihna oge meni sarieun we momon mah nya. Mah jadina we ka dieu we nyumput di Mama sugan si Mama teu ieu pek teh si Mama aduh karangkang ngawartosan abdi di dieu Mama mah. Ih, akan mamah mah ameh beres. Jadi supaya aya jalan keluarna nya Kang Komarnya supaya Mumun ke ayeuna pokona deui mah sudah mamah atuh Kang Komar mah teu bodas. Ke geramun urang dibere jalan solusina Kang Komar teh. Cuk mamah mah kieu pokona mah nya Kang Komar. Mohon. Geus lah urun ulah usaha kana Bang Emok mudorot eta teh. Riba eta teh. Ya atuh mah aya mah geuning kieu katinggalna ieu ge geuningan Mumun. Heuh dosa we mah ai ka imut ka imut mah kitu mah. Udah kumahakeun atuh ayeuna mah datos katingali geuning kitu. Geuning ku ayana Bang Emok teh lain nguntungkeun kalah jadi buntung namanya masyarakat teh. Nyusahkeun nyiksa nyangsara. Alhamdulillah atuh mama. Jadi sangsara ka Mumun. Abdi tos kabuka mun ayeuna mah kumaha mah berarti eta teh mudarat mah. Nya namanya sahati pisan lah. Ayeuna mah bade maaf, ayeuna mah atur kitu mah da kapet pisan mah. Sanes Tah kajen cek mila. paribasana kajen ngojek dan Tah Bang kitu. Emok. Geun jadi ojek online we namanya urang teh moal mah
sarua usaha. halal eta mah ngawarkeun tanaga. Tah gitu mah. Hampura we mun. Da tadina ieu mah Kang Komar mah darma ku tugas, tapi ari ningali geuning heueuh mun geuning batur ge katingali. Anu sajenya kitu mun gegelapokan kumaha lamun ka diri Kang Komar kitunya diudag-udag bener mah bisa sare nya mun. Nya, ayeuna kumaha lunas wae nya. Nya eta mah keun Karunya we tah kamu. kitu keun lah kumaha alusna we urang mah nya. Nya. Keun ke Kang Komar nyarita geuningan. Ku ayeuna kieu teh geuning aduh rakyat nu alit mah kalakah beuki ka pencet gitu. Nya. Alhamdulillah nya Kang Komar. Mohon, Mohon nya. Tuh benar Kang Komar mah nya. Mohon. Jadi cenah geuning tuh rek kabebaskeun hutang mumun. Aduh nuhun Di atuh. diberi Abah doa emang teh. teh janten teh aya ya nama. Gitu bukan makan. Kan nemete kan eta kahartos kumaha mah gitu. Da terus asa-asa deui matak nya careosan mama teh janten nyerap kana emutan Kang Komar teh. Alhamdulillah nya mun nya aya hikmahna. Nah, gitu. Aya hikmahna mumun nyumput ka eta ka imah mama. Mohon. Tah ayeuna mah mumun tong sieun. Ayeuna angguran mah itu karunya barudak bisi meureunneangan atuh geura balik ka ditu. Karunya barudak. Da tadi ka ditu teh gitu dikunci gitu. Nyantos teh mah abi mah pada uih we atuh. Nya atuh. Nya kasadayana. Dari dagang lote. Mohon nya mah mararanga sadayana. Mangga.